mana nga baso di pitik kami mang tukang baso di Ciwasda ngana teh baso urat mah di cenah teh nya. Barang baso subte alay sia tukang baso atuh tempat ulin teh meni alus kieu si tempat nanti. Kau di lantai 2 teh meni saru bisa dipake lesehan atuh ka ibu-ibu arisan mah ieu bar cocok. Barang ditanyakeun ka si emang teh alay si harga si baso nanti mah dia 13.000-an aja baru dah. Ais muhun tong ditanyakeun sekali mah pesen lagi baso nu badag dah ngata si baso gokil nah heuh. Bah diracik oge habis teh mah teh bangeuna komo deui sambil lama diborolokeun si kaki heuh. Ya lo mang teh salah aing mah ieu sambal nam dikot galeket kieu. Ijik mah 50 juta kali barudak ya teh mah nyengat tuh. Oh benar-benar ieu si baso urat nanti benar-benar membuat tadi si kami meronta-ronta. Baso nanti benar-benar urat berdaging tapi di jelona teh ya cincangan loba kieu barudak. Oh deui si cekerna malah sia benar-benar muruluk kieu barudak hipu walaupun badak oge. Jejeli asina tuh waduh kan. Ya teh mah nyengatnya pisan. Oh deui si baso cincangna malah sia teh sia-sia cincangna geuning lobayan loba heueuh. Terus anti koroma tinggal sia